Nu bener teh kan disengsarikeun, nu bener teh disengsarikeun kuloba-lobana nu jore disengsarikeun. Kuloba-lobana nu jore bakal disengsarikeun nu bener teh. Tapi jangan mah biasa-biasa bodoh disengsarikeun ge aing mah kieu bae. Dihina, dicaci, dibaki. Aing mah kieu bae boga patokan keyakinan ka Allah. Tapi kebal eta mah cobaan doang mulai. Arham ummat sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna. Lamun tadi ayat nyaritakeun kabungah urang. Ngabubungah ka urang. Bahwa wa mimman khalaqna. Tina sawareh jelema nu ku kami didamel cak Gusti Allah. Aya umat yahduna bil haqqi anu selalu nuduhkeun kana bener, neangan bener, ngalaksanakeun bener, menghayati bener, mere ka batur kebenaran. Wa bihi ya'dilun, ku bener eta lah lurus adil. Moal eureun-eureun la yazal ummati, moal eureun-eureun la tazalu min ummati, mual eureun-eureun ti umat kaula ummatan qaimatan bi amrillah. Bunga urang setiap saat aya bae. Zaman Kangjeng geus jelas Kangjeng, terus sahabat, wah khulafaur rasyidin, zaman tabi'in, terus zaman asbat tabi'in, aya bae muncul bae ulama-ulama anu yahduna bil haqqi wa bihi yadilun. Zaman mazhab Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, terus ke belah dia blok. Zaman Tuan Syekh Abdul Qadir, belah dia zat. Zaman Imam Ghazali, belah dia deh plak. Zaman Imam Nawawi, belah dia tak. Zaman ulama-ulama belah dia, termasuk Syekh Nawawi Tanara. Terus Kiai Hasyim Asy'ari, kemudian gitu Madura Kiai Khalil Bangkalan, terus diteruskan aya bae penerus anu henteu pernah gideg satik-tik acan yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilu. Engke mah nu bener teh kan disengsarikeun, nu bener teh disengsarikeun kuloba-lobana nu jore disengsarikeun. Kuloba-lobana lu jore bakal disengsarikeun nu bener teh. Tapi jangan mah biasa-biasa bodoh disengsarikeun ge aing mah kieu bae. Dihina, dicaci, dibaki. Aing mah kieu bae boga patokan keyakinan ka Allah. Tapi kebal eta mah cobaan doang mulai. Boga perhitungan kan masyarakat ya urang kos kieu amat ditungtun ku kiai etanya. Asana cabrek. Ieu menang, itu menang, ieu menang, itu menang. Nu haram dia cak aing mah. Ih, si eta mah cak gebal kabeh. Aju urang kudu mere bae ka nyana mah deui. Masyaallah jadi paksa. Ieu lah itulah ieu teh urang neangan nu bener yuk. Engke ge neangan nya set kapan. Mulai ditinggalkeun kan kiai nu eta teh. Kulantaran ditinggalkeun, wah beuki dahsyat kalau ngomongna. Macam-macam. Ih, aiku Allah endek diluhurkeun mah luhur bae. Endek ku Allah dikahandapkeun mah handap bae kanjeun kuku mah. Emang nu nyana. Ilmu emang nu nyana, nu Allah awas ya nyalahgunakeun ilmu. Nutup. Di luar nama pondok pesantren horeng di jero nama sakolahan. Di luar nama ayat suci Al-Qur'an horeng di jero nama poswan. Di luar nama ayat suci Al-Quran orang di jero nama jabatan. Awas ya jalah gunakan ayat. Kuaris ya dijayakan ku Allah secara zahir. Ganti panggung, pindah panggung. Awas. Sakedeung deui ngagejret sia. Deulekeun. Jalah gunakan ayat. Ayat dipake ka Golkar. Goblok. Golkar mah Golkar bae, kiai mah tuh ulah sok aju ngajualan ayat segala. Ayat di teangan, sapi lah pakai ka Golkar. Sapi koneng lah pakai ka Golkar. Ya kumaha coba aju.
tangkal asal aya tangkal dikulkan aya di Quran kan aya tangkal hayu pake ngawal golkat moal kebel ya umur kiai deleukeun ge deleukeun udang-udang tinggal udang-udang sorban ngangsar ka hadap bila perlu tambahan deui panjang deleukeun sia ngeson sia kajen kukumaha nyalahgunakeun ayat ji bang riba dihalalkeun moal kebel ulah dilawan ulah dilawan ki uci cenah ngaharam-ngaharamkeun sagala bunga bang sagala mal maju negara ji atuh aing mah urusan jeung baju negara ieu lempangkeun ku sia dorong pajukeun ieu negara ku sia teu deunang ban ku sia aing mah teu maksud ngamajukeun negara aing mah ngamaksud ge ngamajukeun umat nu aya di negara supaya ulah maksiat sia mali lawan sia ku aing deleukeun ngeson sia kajen kukumaha ngaharamkeun ngahalalkeun segala kredit segala naon ki uci mah ki ortodok ye atuh aing mah emang bladitun ortodok aing mah sia nu modern sakumaha kemodernan sia halalkeun ku sia dalilan ku sia gaduh sia jeung aing emang aing teu bisa ngan aing mah embung seleh aing izin jadi teu ki uci cenah boga ka izin eleh mah pagon izin aing ge sarua bae embung izin ka Allah lu kos kitu diurus-urus di debat-debat teu kudu geus atukeun ngeson aya kiai anu ngahalalkeun kredit ku ari setruk minta cai ka kula cenah budu cenah ieu cenah negara minta cai ka ki uci cenah mentana negara-negara boga salah ka ki uci salah naon tuh jeung aing cenah kula ngahalalkeun kredit teu urusan jeung Allah jeung aing cia tuh ulun gitu mah yang dikatak sia ngatak henteu naon henteu urusan jeung Allah aing teh geus gampura tiba lagi geus gampura memeh lahir aing geus gampura ya Allah sieun lah anu ngajual wakaf teh mimiti bebe jaga kula wakaf dek dijual jakula haram ih cenah ieu mah wakafna dek di ka pasantren haram sarua bae ulah bebe jalaga bau ucu caringin caka bau ucu haram sarua bae ye tetep bae ku cenah dijual meunang saminggu buta makan meunang sabulan stroke terus teu bisa neuleuh teu bisa leumpang dibawa ke mana bae heran dia tah dokter cek dokter penyakitan pugu stroke penyakitan dokter Brown dokter tolong penyakitan pugu ka dijaga teu leumpang penyakitan eta si dokter kan salah nyana dokter goblok dah mah cek medis maksudnya penyakitan cek kan dokter mah darah bagus kemudian atau jantung bagus paru-paru bagus dan lain sebagainya iya enggak ada penyakit cek tuh ini nggak bisa jalan ini mah nggak bisa jalan juga nggak tahu lah coba ke orang bisa cek jalan teh mungkin ini mah kesurupan kali ya dokter ya di Indonesia mah macam-macam segala percaya kesurupan segala naon dokter ilmu dokter baik yang udah juga saya juga pernah kayak gitu ya orang pengalamannya nah dokter udah pernah kesurupan tak asal salah kawas lamun tadi nyaritakeun umat manusia nu yahduna bil haqi urang teh bunga lantaran setiap saat aya bae jelema anu henteu kagieung-gieung ku situasi jeung kondisi nyamananya nama tetep bae nyekelan hak Al-Quran terus bae kunyana dibaca dihartikeun dikembangkeun nyana mata sieun dihina dicaci dimaki sebabnya nama tebuga tujuan dunia hiji bae nyana mah hayang menang ridho Allah subhanahu wa ta'ala nu manta kangjeng Nabi geus caritakeun ke bakal aya jelema anu terus-terusan ngembangkeun haq anu la yadurruhum man khadzalahum wala man khalafahum tengah bahayakeun kanyana jelema nu ngahinakeun jeung jelema nu nyulayan dina artinya na teh
henteu kageing teu kageung teu kumaha-kumahanya nama tetep bae nyana mah nyana bae jeung Allah setiap saat aya bae umat nu model kos kitu alhamdulillahirabbil alamin. Ieu mah deuk nyaritakeun kebalikan tinu tadi aya jelema nu ngabohongkeun ka ayat Allah kafir berarti teu percaya mah walladzina kazzabu bi ayatina ari jelema nu ngabohongkeun ka ayat kaula nu agung ceuk Allah yani Al-Qur'an khusus ahli Mekkah baheula lamun ditinggali tina kaumuman ayat berarti khusus urudna umum maknana ieu teh kan baheula teh jang ahli Mekah anu buang kawara Kangjeng Nabi dakwahnya na teu percayaan Kangjeng Nabi mawa mukjizat Al-Qur'an nya teu percayaan maka turunlah ayat ieu khusus jang ahli Mekah umumna jang urang Cikupa termasuk pasar kemis buah BH iya Masya Allah ari jelema-jelema nu ngabohongkeun ka ayat teu percaya ka Al-Qur'anul Karim sa Yahudi ngabohongkeun ka ayat teu percaya ka Al-Qur'an sa Nasrani ngabohongkeun ka ayat teu percaya sa Buddha sa deui Hindu sa deui seluruh kafir nu teu percaya kana Al-Qur'anul kumaha bakalna sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun engke ku kaula bakal ditarik saeutik-saeutik tarik saeutik-saeutik teh kalem teu sakaligus darjah ba'da darjah. Masya Allah ditarik ke mana ya ditarik ilal hila karena rusak min haitsu la ya'lamun dengan caranya na teu nyaho kafir-kafir Mekah nu baheula teu percayaan ka Kangjeng Nabi teu percayaan ka Al-Qur'anul Karim nyana dagang maju nyana usaha maju nyana bisnis maju berbagai kaulinan keheureyan dunia mah maju maksudna naon dimajukeun teh ku Gusti Allah supaya nyana terlena dengan kemajuan dunia makin maju makin teu percaya ka Al-Qur'an makin maju makin ngabohongkeun ka Al-Qur'anul Karim makin merasakan mayapak dunia muyah mayeh bok di joro bok di pintu halayah di tengah maka jalan-jalan oh nyana ka Al-Qur'an kumaha tah lamun geus pokos kitu maju mobil aya di aing kendaraan aya di aing usaha aya di aing jabatan aya di aing ieu istana aya di aing awewe hayang nu kumaha ge aya di aing mana mungkin inget ke Al-Qur'an beuki kacau pikiran anak jauh karena percaya ke Al-Qur'an ngabohongkeun ka Al-Qur'an nyana teh mantep 100%. Teu percaya sama sekali sa Yahudi, teu percaya sama sekali kana Al-Qur'an sa Nasrani, teu percaya kana Al-Qur'an sama sekali sa Hindu, Buddha, Konghucu. Kumaha ta bakalna sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Saeutik-saeutik bakal ditarik ku Gusti Allah dengan caranya na teu nyahoeun horenganan dunia mah dimomoy ku Gusti horeng dek dicilakakeun horenganan ku Gusti Allah teh haitsu la ya'lamun nya teu nyahoeun dibombroy ku dunia horeng eusina mah cilaka siksa boh dunia boh akhirat sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun teu nyahoeun nya kafir. Urang Amerika datang ke Indonesia usaha janajian pabrik. Urang Vietnam urang dan Jepang datang ke urang janajian pabrik. Urang Korea datang ke urang nyian pabrik di urang teh usaha urang Cina datang ke urang
kurang tadi dijadikan lapangan kerja emang dibuka ku pemerintah teh silakan demi untuk maslahatan rakyatna kesejahteraan rakyatna ulah aya nu nganggur supaya nu nganggur bisa gawe datangnya na ka urang tuh nyeun pabrik egle wara hei nyeun deui ku ari cingluh bahasa gondrong cingluh baheula pabrik engsel terus kabelah dieuna nyeun pabrik deui kitu Pakpung Oil PPO Pakpung Oil teh terus kabelah dieun pabrik-pabrik wah Malaya Cina kuari Korea Amerika ge termasuk kumaha maju nya mah sebab dimodalan ku negara datang ke orang teh nyukut duit negara dengan caranya nate perjanjian jeung negara langsung nyeun pabrik meuli tanah nyeun pabrik buka lapangan kerja nya nama untung ka jeung kumaha dimodalan kurang diamankeun kurang dimajukeun kurang nya nama ngan sakadar jadi hulu doang mana coba pabrik anu ngaran Haji Soleh iya sugan ieu mah pabrik mah Haji Makmun eueuh. Sugan cenah ieu mah Haji Arifin eueuh. Kabeh ieu nu si Tegwan. Ieu anu si kitu siang-siang melingseng. Anu si itu kabeh Cina kabeh. Tanah ge tanah, Cilongok nu Cina kabeh. Keptos nu Cina kabeh, kaetek kabeh nu Cina kabeh. Kuari geus teu Cina dibere babari Cina mah. Lantaran ieu negara urangna babari jasa disogok tata langsung tata mah birokrasina babari jasanya maju kuari manusok gesian hotel di Jakarta teh orang kafir anu meuli mewah teh orang kafir restoran mewah anu dalalaharna orang kafir baju-baju nu mahal nu meulina teh urang kafir sepatu nu mahal nu meulina urang kafir hayang awewe nu kumaha bae di Indonesia aya urang kafir malulu kafir di bongboy lantaran nyana teh percaya ka Al-Qur'anul Karim mungkin boro-boro ngadenge Quran ngadenge azan geus geus garieungeun nya mah huru-hara nu kamari gara-gara azan di Jakarta ge hampir-hampir bae namun di Jakarta suara azan geus teu meunang satu ketika orang Amerika bebeza bahwa kami tidak nyaman di Indonesia sebab ketika waktu-waktu tertentu terus-terusan banyak suara azan mohon ke pemerintah ya mohon supaya azan itu supaya tidak terdengar hampir-hampir pemerintah kapancing hampir-hampir di Jakarta ulah macam-macam 2 tahun yang lalu hampir kapancing hampir teu meunang ku nurut-nurutna ka kafir begitu konsul jeung kiai di Jakarta jangan sembarangan kok suara azan sampai nggak boleh keluar emang kenapa ini katanya banyak banget luar negeri jangan supaya nggak ngedenger tuh bagaimana katanya tuh cak pemerintah atuh kalau nggak ngedenger mah gampang cocokin aja pakai timah ininya berapa orang sih orang kafir kakara digetak gitu pemerintah kakara bila perusiana dicocokkan ku aing untung tak kiai Jakarta malah bejakeun kula ngaranna gagah hampir eta kos gitu coba lamun terus dicekel ku kafir engke ayo geura ya Allah gubernur da kafir kahandap da kafir engke kujana dirobah lalaunan acak-acakan ujian nah secara dunia ya maju padahal sanastadrijuhum keur disungkul ku Gusti Allah diistidraj ditarik lalaunan ke arah cilaka maksudnya ke arah cilaka teh deuk dikanarakakeun supaya mantep nya teh percaya ka Al-Qur'an teu percaya ka Al-Qur'an nya bohongkeun nu kawari 70% kuari supaya 100% terlena nya dengan dunia sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun nyana teu jahueun keur disungkun ku Gusti Allah mobil pang mewahna imah pang mewahna pakaian pang mewahna awewe pang mewahna pabrik pang majuna
horegan keur disungkun sanastadrijuhum min haitsu la ya'lam sing ade urang ge sarua bae lantaran Sayyidina Umar teh waktu keur nyerang Kisra dina kitab Bukhari caritakeun lamahum ilailai barang dibikeun ka kawasan ka Sayyidina Umar lantaran diserang ku Sayyidina Umar Kisra eta teh eleh haju menang Sayyidina Umar teh berikut jeung para tentara-tentarana akhirna kapan istana dikuasai ku Sayyidina Umar harta bendana gonimahna loba diboyong ka Madinah harta bendana segala rupa aya dimimiti alat-alat perang anu canggih saat eta kendaraan saat eta panghebatna uang dirham urang dinar loba luar biasa perhiasan-perhiasan berikut pakaian-pakaian perang loba jasa dibawa ke Madinah kumaha Kang Sayyidina Umar ngadoana Sayyidina Umar mah ngadoa teh Gusti kuari segala rupa aya ya alat perang segala rupa aya kendaraan segala rupa aya mewah segala rupa uang emas dinar perak jeung segala aya hayang dahar teh hese hayang nginum teh hese Gusti besi jadi sungkunan ngadoa Sayyidina Umar mah ngadoana Allahumma inni a'udzubika min an akuna mustadrajan fa inni sami'tu taqulu sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun Sayyidina Umar mah ngomong ngadoana kos gitu Allahumma ya Allah inni a'udzubika sayyana kaula ngalindung ka Gusti anakuna mustadrajan tina yen nabi teh disungkun ku Gusti besi teh jadi sungkunan harta teh lantaran abdi nguping ucapan Gusti sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun ku ayana sakitu Gusti bere hate abdi ulah resep saeutik-eutik acan kana dunia Sayyidina Umar tuh jadi uhan di hatena sakitu lobana bagikeun gonimah teu hayang saeutik-eutik acan aman negara lantaran jelemana teu hayang kadatangan ku dunia tina sawarehna kiai anu bakal naon kitu ngaranna aman di akhirat bakal langsung ka surga di mana-mana aya dunia suka imahna cerik besi dunia jadi istidraj lamun tas gariung haju aya nu mere amplop 10 juta 20 juta nya nama cerik atawa 5 juta Gusti besi ieu dunia nu dibawa ku abdi asup ka imah abdi besi jadi sungkunan ti Gusti tah mantes pidato teh cerik ka Gusti Allah percis kos eta bae Jata gak pernah cerik. Ya Allah ya Rabbi Gusti, abdi teh ceramah Gusti, aju dibere nangan 2 juta padahal pasaran abdi 5 juta segruk cerik goblok. Tuh udah kuwadi. Aduh, Masya Allah karim, urang wajib cerikan teh saeutik. Sayyidina Umar mah cerita besi asup ka imah dunia teh. Ulama anu jelas-jelas bakal ka sorga ketika dunia asup ka imahna cerik besi istidraj ya Allah urang mah golosor cau alhamdulillah nu kamari ge can beak golosor deui apel alhamdulillah masyaallah golosor deui kitu anggur alhamdulillah bo di imahna sakumaha toko buah-buahan haju maksudna masalah kos kitu mah jaki kiriman Allah. Iya mawa sajan sakilo kan jadi loba tapi nyana bunga celaka kudu kumaha tuh Sayyidina Umar ya Allah ya Rabbi ku abdi geus dibikenan bae ge di dahar sadaekna ku jelema ku tamu-tamu tapi Gusti ngiriman dia besi dijadikan istidraj bae Gusti ya Allah ya Rabbi ulah Gusti jadikan istidraj bere abdi ulah resep karena dunia kos kitu nyanggakeun sadaya-daya teh urusan Gusti masyaallah Gusti kamari mah rada loba kok ayeuna saeutik Gusti sia mah goreng tungtungna cak Allah teh ya atuh garada resep teh eta mah ulah tuh andak lamun urang ngariung aja teh dibere berkat alhamdulillah masyaallah nuhun Gusti berarti Gusti ngajagaan dunia ka diri abdi boro-boro dibawa ke imah abdi
sangkilang nginum ge ngarokon teu Gusti ieu beuneuran abdi bener-bener dijaga ku Gusti 3 kali baik ieu abdi ka rumah sakit Gusti tolong tolong budak ngadoana kos gitu piisineun tuh urang mah lamun Dog, loba berkat. Alhamdulillah. ba istirahat rasakeun ge dahar sanggeus dahar kemudian nginum terus orang sare bisa tahajud henteu lamun eta teu bisa tahajud berarti makanan teu beres urang mah teu pernah kitu Pak alhamdulillah bu peuting dahar berkat subuh ge kaliwat bu mantap jasa tambah berkat tolong seuri deui goblok jasa maksudna aya jelemana kuari ge ya Allah mal jauh ti si eta lah kuduna makan merenung Ketika dek di dahar, urang dek di dahar Gusti isi istirahat lain masakan nama bagus jeung eunah bisa moal ya abdi hudang Gusti Masya Allah andai kata ieu makanan haji bisa hudang berarti bagus Gusti andai kata ieu teu bisa wallahu alam Gusti abdi teu nyaho saha nu masakna kumaha meulina make duitna kumaha teu apa tapi mamalana kan ka abdi lamun teh mah ieu duitna nu pake meulina teu beres masakna teu beres atuh pan dibikeun ka abdi sarua jeung diracun abdi Gusti ya Allah ya Rabbi nu ngomong ka situ eueuh. Allah. Can ngadenge cili aing segede kieu can ngadenge. Encan, ya nama huahe huahe. Geus beres dahar itu beakan bungkus deui. Nu eta aduh Bang, nu batur ge kunyana. Cek aya ge eta mah bagian abdi. Lah sia mah teu kudu. Pohara. Masyaallah, eta mah ngaranna kiai berkat. Iya. Walladzina kadzabu ari jelema nu ngabohongkeun khususna lima kaumna seluruh para kufar eta teh horenganan keur ditarik saketik saeutik ku Gusti Allah aya anu ditarik saeutik istisad naik ka luhur sapalkah satahap blok aya di luhur aya anu turun ka handap sapalkah sadarajat sapalkah blek ka handap istidraj teh ditarik setik imah ditarik ka luhur naik wa imah ditarik ka handap turun istidraj masyaallah urang lamun ngaji ngaji bahasa Arab hese al-istidraj huwa naqlu darjatan ba'da ukhra min uluwin ila asfala wa bil aksi maksudna pindah istidraj teh setik satahap lamun dina tangga mah sanaon tanganana sanaon tah urang nentak lamun Sunda mah satetece di urang mana anak tangga mah eta anak tangga setangga itu mah barang Betawi urang di urang lawan sana saundak mah iku mah wong Jawa seundak gitu ih mengkonon sih mah ge iya itu mah bahasa kita apa iku tuh bodoh saranti itu jauh lah ngomong ngisin awak bae sia mah. Eta teh aya anu ti handap ka luhur, aya anu ti luhur ka handap istidraj ngaranna. Maksudna ditarik saeutik lalaunan. Aya jelema ku hari ngaji lalaunan saminggu sekali keur ditarik ku Gusti Allah dikaluhurkeun tina tatarina bodoh supaya ulah betah dina kabodohan rada pinter kabelah ditu lah mantep ngajina unggal poe naik komo santri mah setik 10 tahun ternyata bisa maca ieu eta istidraj ditarik setik ibadah sarua ibadah ge sarua bae anu tatadina urang teh ibadah biasa bae ku ari mah beki yakin datang ka makom yakin eta ditaekeun ku Allah setik ku gara-gara nyanana micenan karesep dunia mimiti tatadina masuk resep radal keluar ku ari mah geus ditahan teh hayang tadi nama setik rada daek ngumpul-ngumpulkeun dunia ku ari mah geus diasing-asingkeun teh hayang setik
kabelah dia terus mana berusaha ular resep itu mau bisa sekaligus mungkin bae 5-10 tahun karakter bae biasa bae menyikapi dunia teh horenganan permainan dunia mah jah horenganan nang Allah geus dibagi-bagi ku Gusti Allah usaha teu usaha ge sakitu mah sakitu benah nu qasamna bainahu kuari geus aya dina makom yakin ditarik ku Gusti Allah naik tak jadilah sholihin istidraj naiklah tak jadilah wali Masya Allah henteu sakaligus salaunan istidraj aya deui eta mah walladzina kadzabu ieu mah jelema anu ngabohongkeun ka Allah kiai teh kan nu mantak dikiaikeun ke bisa ngaji nu mantak dituturkeun ku masyarakat teh lantaran boga pangaruh aya ilmuannya geus dikiaikeun ku masyarakat teh kiai ngimaman mangga kiai ngariung kiai nu mimpin mangga kiai ala kadar ngomong mangga dikiaikeun kuari mah pangaruhna rada gede manehanna rada gede alhamdulillah ka mana-mana loba nu ngundang nyana lantaran dikiaikeun alhamdulillah kaambeu ku pamarentah alhamdulillah disilaturahmian ku kandidat-kandidat ku ketua-ketua partai sakali sasalaman 1 juta engke 2 juta ke 3 juta kaditu namanya luluh bungahnya na dibere duit kos kitu ge teh nyaho asal usulna eta nyana ti mana nu sabenerna ti mana henteu penting mah aya bae tah warinya na ditita kampanye nae ka panggung langsung dulur ndek nurut ka sadeui lamun lain ka kiai aturan tuturkeun bae kula ye ieu ke melalui pertimbangan Al-Qur'an waqab Al-Qur'anul Karim ieu nya ulah salah pilihlah tah ieu Golkar lantaran Golkar mah bisa pake nyiuhan iyalah golongan karya nah yuk ndek nurut ka sadeui urang keur ngabangun sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun keur ditarik dibetot ku Gusti Allah dikahandapkeun nyana teu nyaho nu kamari di kiai-kiai kuari rada bau kiai si kitu kamari mah beuh hebat dasa aya kiai di situ aya para kiai kiai eta hebat kuari mah kiai si kitu beda tuh 2 kali kiai kitu bae kiai gitu tuh kuda-kuda bagus 2 kali kuda-kuda bagus handle tak bagus gitu mah tapi kiai bagus bahaya ya mah tah sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun ngagesle kuari kiai anu asup ka partai kiai asup anu ka Golkar terutama deuleukeun di Kabupaten Pandeglang saksian di Kabupaten Serang Ambalaya di Kabupaten Tangerang sepengalaman kaula di Bandung di Garut di Tasikmalaya eta teh anyana teh bunga nu dibere mobil nu dibere motor nu dikamekakeun kemudian nu dibangun majelis talimna jeung pondok pasantrenna eta teh keur dibongbroy disidrat ku Gusti Allah horenganan sanastadrijuhum keur ditarik setik dibetot mun tadi mah teh handap ka luhur jadi sholihin teh handap ka luhur jadi wali ku ari batiluhur nu tadina kiai jadi ku ari kiai ngagejret blek kahandap nu ngaji tutup tinggal bae nyana suuzon ka jelema nu magahan ngaji teh pesimis gara-gara sia lain kitu pagawean nyana diistidraj ku Gusti Allah santri baralik plak tinggal moh kuari mah 2 tingkat 3 tingkat majelis talimna loba gede tapi nu ngaji kuari mah pondok pesantren 2 tingkat santrina beda ngomongna ai kamari mah macalat diatun lamandawiyatun wa tutanawa samayatu kuari mah lain deui kotok negeri ini ganti sabaraha pondok pesantren nu santrina jadi hayam negeri sabaraha pondok pesantren anu kuari eta teh diistidraj ieu ayatna ieu bacakeun di hareupeun Kiai Mui bacakeun di hareupeun Kiai Golkar bacakeun di hareupeun kiai anu sok di partai ye walladzina kazzabu bi ayatina
jelema-jelema kiai-kiai anu ngabohongkeun kana ayat aing ngabohongkeun sekaligus mante tapi menyalahgunakeun kana ayat sanastadrijum ieu teh bakal ditarik ku Gusti Allah saeutik min haitsu la ya'lamun nya mah henteu nyahoan dengan cara teu nyahoan horenganan keur dibetot ka handap kamari mah manggung di luhur kuari geus aya ngagedep le di handap tetep bae hayang dikiaikeun ku batur lamun ditanya teh di kiai-kiai nya nama marah padahal mah santri teu boga pangajian deuk kumaha tuh tapi tetep bae lamun teh dikiaikeun marah goblok sia kiai aing teh kiai emang aya santri kiai boga pangajian henteu mana tuh hayang kiai bae tetep dipertahankeun ku aing bae pan ai kiai mah meureun boga pangajian kiai boga santri eta kiai aya majelis taklim aya pondok eta ngaran kiai aya santrian kuari mah santri baralik bubar kabeh haju kuari majelis salim ngagenge seueuh haju nyanana magahan ngaji geges henteu haju manehna tetep bae hayang di kiai-kiai eta kan disidratkan ku Gusti Allah bacakeun ayat ieu ka kiai modal kos kitu maksud aku mah abe merenung nyana aing ieu datang ka kiai kuari ge encan ngarasa salah bahwa nyana asup ka Golkar ku goblok-goblok da kiai eta ku tolol-tololna kiai kau tidak muka hatena tidak pan aya anu sadar mah masyaallah nya padahal mah ilmu patul muin aya di aing tafsir aya di aing tapi boro-boro batur aing ge teu make berarti aing ieu meureunanan ka hijab ku Gusti Allah dihijab iku nafsu aing kamari meureun aing ka partai Gusti hampura Gusti mudah-mudahan abdi kapake di Gusti tah mah tolol tah mah ka situ sanastadriju teu daekeun malah kuari mah geus dagang kiai nage boga warung tapi tetep bae lo mun ditanya mah aja ka mana goblok mah aja kiai tolol sih mutu nyahoeun beureunan marah kene bae marah eta sanastadrijum ta tegas jasa ieu ayat tegas jasa tegas jasa sanastadrijum min haitsu la ya'lamun masyaallah diistidraj ku Gusti Allah ya Allah ya Rabbi baheula keur boga pondok pesantren salap mah manehanna pada santrin aya 10 aya 20 sengit kadengena bagus kadengena mun ngomong didengekeun bari dipake haju mun aya riung-riunganna tuku batur teh ya gitu naon ngaranna diondang malah teu kaladenan ondangan teh malah loba anu teh diijabah lantaran ngarasa capek karena Allah ieu tapi seungit lalaunan ngageser nyana jadi muitak mui sibuk mobil jadi boga padahal istidraj imah jadi bagus padahal istidraj kuari mah make calana dan lain sebagainya padahal mah santri balik pengajian eueuh nyana teh gupak dirinya keur istidraj ditarik dikahandapkeun set jante min haitsu la ya'lamun emang teu nyahoeun ieu dengan cara teu nyahoeun nyana ge teu nyahoeun tinggal introspeksi urang aing sih keritakeun apa diturunkeun ya masya Allah kari bisa etik jelema teh nu sekarang itu tapi lamun haju inget bah lain jalan aing ya lain jalan aing lempengkeun deui boga kayakina cenah alhamdulillah barang asup di partai mah ieu motor-motor bae mah boga motor istidraj kamari mah ngan boga motor doang cenah keur jadi santri biasa kuari mah barang asup ka Golkar mah jadi mobil istidraj merekan dihandap mobil istidraj siapa aing ngahina baca kiai ayat walladzina kazzabu bi ayatina sanastadrijuhum eta mah jang kafir aing mah lain kafir lain naon ieu mah lain kafir mah tapi ulama salafus salih ieu teh ya ngajelaskeun lain ka kafir bae kiai nu nyalahgunakeun ngabohongkeun ayat anu tatadina ayat teh jangan ridho Allah ku ai pake neangan apansa neangan posoan neangan berkat tah ieu ayat sanastadrijuhum kiai anu ngariung hayang berkat tadi bere tulis di hadapna berkat istidraj beres geus aduh ai mah lain istidraj ieu anu belah dieu mah raja istidraj rajana aja setan geus jadi raja pandana kudu istidraj ge raja parah urang lamun digulak-gilak saayat bae ge ya karim masyaallah horenganan
Masya Allah. Istidrak. Tuh. Islam orang jadi kiai ketika aya dunia suka imah orang tah iya dunia mun duit teh mun makanan teh mah tenden urang na diuk we di meja renungkeun ka Allah Gusti ieu teh duit istidraj apa lain istidraj teh naikkeun abdi ka luhur apa ngahandapkeun abdi ti luhur ka handap abdi kan teh apa ieu duit teh ti mana usahana naon nyana renungkeun urang teh ieu mah teh pamarentah mun ti pamarentah mutlak tah mah geus tah mah ngagejretkeun kadaya ku ceuing sia aing bajar bebeneran nya sia kagetnya aing bebeneran sebenarnya mah ulah ieu urang hayu babarengan ka Allah ulah make jeung hayang duit pamarentah ulah cenah lah ki uci mah teu nyahoeun cenah dalilna leg ku sia dalil leg ku sia dalil leg kena jadi orek koros ya mal beres mantep kula mah eta aya gambar di jualan kula mah di Banten aya gambar kula mah isin ceurik kula terus ka ditu ka mana ka Pulau Cangkir kamari aya gambar kula di jualan aduh cek kula teh maksudna aing dibere henteu ku sia ya Allah deres mun bagi dua mah kitu tah ya henteu kan aya jelema tamu ti Jawa Timur ti Ampel ka kula aju mawa poe eta kos-kos almenak kula ditanya nyana bebeja teh si Ampel itu apa ini gambar kiai siapa kiai coba lihat sini dia jaheuh mah gambar hai belinya di mana saya beli di Ampel Masya Allah beli di Ampel sih jauh amat atuh ieu aing aya ieu berapa duit segitu tuh bilangnya sono bagi dua gitu di Banten kula ke Banten ya gambar kula mah isin ulah isin bung kemudian atuh di Pulau Cangkir Ambalaya kula isin ja anu bebeja kelas di Cirebon meuli gambar kula eta kan nu kanyahoan bae nu teu nyaho mah mun loba jasa beureun jutaan puluhan juta nyana boga kauntungan aing tilok dibere atuh teu aya teu hayangan embung dijualan kebeneran aya pondok pesantren meureun waktu kula nikahkeun aja dipoto jeung eta kiai kemudian kunyana dicitak jadilah almenak ngan eta almenak aju aya nu mawa ka kula aju ku kula dibejakeun ka nyana ulah aing materi dot hayang ulah almenak nu aya gambar aingan ulah jadi cenah kiai ieu kan untuk pondok pesantren teu aing mah teu hayang nyumbang ka pondok pesantren kos kitu teu hayang geus beres cenah atuh moal maju kajen teu maju ge aya aingan mah embung aing mah embung kena kusia beres tanggal ju disesuaikan kusia pakai bungkus tarasi budak ulah cak pamajikan sediheun beureun pamajikan cak nu bogoheun ka kula coba emang nu bogo atuh loba aduh ini kekasihku cek yana tah embung mantap ge nah beusi aya gambar andai kata aya kulaan di dinya teh jeung Rano Karno atawa jeung WH atawa jeung saha bae kemudian ditempelkeun teu ridho dunia akhirat kula teu ridho embung kula mah dibere embung teh heran ilmu lillahi taala embung lamun kula hayang mah tuh kula bae nempelkeun sorangan ieu gambar aing ye tempelkeun dirinya ketua seluruh organisasi sadunia beres tempelkeun dirinya di handapna aya deui Haji Pendi inilah wakil juri beres aduh kula mah eta masuk dipoto ge keur ieu mah hayang hayang kori dibere embung ku ari dibere embung anu moto loba jasa keur ieu mah emang hayang keur ieu mah wari embung dibere embung tak ku Allah teh dibere embung
lamun lain gitu mah jeung ahli Allah ngarendeng jeung Habib Lutfi dipoto kajeun ieu mah jang sakadar dedeuleun oh iya Habib lain deuleu kula na leuleuh Habib aing nama teu kudu deuleu dipoto aing mah deuleu ieu aing ye gitu tah jeung Syekh Aziz dipoto jeung Syekh Fadil dipoto jeung kiai-kiai kajeun tah mah sakadar kenang-kenangan doang bahwa ieu jang syahid ke di akhirat mun Habib Lutfi mah atunya nama turunan Kangjeng Nabi ya Syekh Aziz ge Habib kan eta turunan Kangjeng Nabi ya kayaknya neuleuh wah ini yang pernah dipoto sama saya nih nah engke Haji Pendenya ini saya juga dipoto enggak itu mah kepoto enggak maksud saya katanya lain itu mah cuman blitnya aja ke situ entar sebenarnya ge sarua tah ieu beusi aya almanak aju aya gambar embung maksudna embung bae dibere embung ulah keur ieu penyorang waktu kula ka santri itu aya almanak loba tuh dicegah ulah ujakeun ulah alhamdulillah teh engke beusi timbul deui bab guari loba ya aya pondok pesantren modern pernah jeung kula naon kitu ngaranna nikahkeun dipoto aya kula geus jadi tah geus jadi ngan tinggal nyebarkeun doang untung katahan ulah terido kalau embung iya diberi embung itu kumaha tuh ceknya gimana kalau bagi dua tahu tah kalau bagi dua tahu dah kalau begitu mah atuh teu sabira duit albenak sabaraha duit sih aing mah sakali ngadoa bru ye teu almanak mah kudu dijualan angel boga duit teh ani ngadoa ka Gusti Allah ya Allah minta samilia brang samilia beres heotan deui atuh gan embung aing ngadoa duit naonan atuh teh hayang lamun teh mah hayang bisa insyaallah sabira kos kitu atuh lah asal dipenta bae Allah kan bebarengan jeung urang bahagia nyaho ka Allah teh allazi khalaqas samawati wal urang senang lantaran Allah teh maha qahar maha jabbar maha ghafur maha rahman maha somad maha somad maha rahim tah eta pangeran anu sugih nu gagah teh bareng jeung urang jih urang diuk bareng jeung urang didieukeun ku Allah urang leumpang bareng jeung urang bareng jeung Allah gerak urang nanggarkeun Allah cicing urang atuh berarti Allah cicing innallaha ma'ana penta teu kudu gandeng-gandeng ja Allah anu ngahirupan urang nu nganasapaskeun ka luhur kahandap urang tinggal ngadoa we ya Allah butuh duit 1 miliar mal kebal cak Allah cokot tuh di ditu tuh embung kudu nyokot mah kudu ragag bae daek sia ditimpa eta mah gagaran duit onam bel kumaha lamun menta mobil aju mobil ragag orang beg dah sia minta mobil ku yang dibere modar sia bukan cerita nu bodoh mah kos kitu atuh lain kitu ngadoa teh diijabah jeung henteu karasa apa henteu itu eta pertanyaan ahli marifat kiai urang lamun minta hampura ka Allah eta dihampura jeung henteu karasa tah henteu karasa kumaha sih bisa karasana eta panjang dongengna kiai lamun urang ngadoa diijabah jeung teu diijabahna karasa ja urang hadiah ge hadiah ka ahli Allah set antara hadir jeung teu hadir atuh karasa kumaha cenah kieu mun hayang ngarasakeun tanyakeun Haji Pendi nyana ge osok ge aja hadiah teh langsung aya naon ikula di luhurnya raja kuntilanak ya itu kasurupan nyana atuh karasa jadi eta supaya hayang karasa kitu eta lah nu hese perjalanan kitu nan wes malah urang isin ka Allah embung ngadoa nanti sekali-sekali lamun keur ka ponto lah minta bae Gusti misalnya aya acara kemudian hujan berbagai ieu teh antara penta atawa ulah teh kan urang mikir heula pikir ka Allah isin teh ya isin teh
itu manfaat apa ente sekali-sekali pendek nganasehatan jelema ye Gusti menta we ya supaya hujan teh eureun dasa kedeuk eta doa nama eta teh ya Rabbi firli wali walidayya warhamma kama rabbayani shaghira set hujan eureun tuh pas mana juri ngomong emang gue gitu bisa kuasit nuker di dongengkeun teh ya Syekh Nawawi di Mekah teh kapan harita teh naon garang panas kiai ti Mesir kiai di mana menta hujan eueuh di ijabah aya dongengna Syekh Nawawi cenah Nawawi Tanara Ban Al-Bantani panggil henteu berupa kiai nyana kulantaran didesak nita dititah ku raja akhirnya jana ngadoa doana eta Rabbi firli wali walidayya warhamma kama rabbayani shaghira hujan ngecek bae hujan sapoe hujan dua poe hujan tilu poe hujan saya nawawi kabur woi cak urang Arab ieu hujan teu eureun ieu bahaya ieu mun kos kieu bae coba kiai ti Mesir kiai ti Turki kiai ti berbagai kiai ngadoa tetep bae hujan teu eureun tiba kudu Nawawi deui bae teh angan saya Nawawi aya di Sib Amir tempatna kan di Sib Amir dinya Sib Amir urang lamun ka Mekah ka ieu Maulid Nabi teh kitu ngaranna Sib Amir eta tempat Syekh Nawawi di dinya nah lamun ka belah dieu tasep ieu ngaranna Sib Ali lamun ka belah ditu ngaranna ieu ka kitu ngaranna ngenan kitu ngaranna Jihad Sud tuh Ustaz lamun nu ka ditu ka kaler ieu ngaranna itu mispalah hiji mispalah dua mispalah khusus bakut mah lamun ka belah dieu kada eta Jarwal lamun nu ka ditu sot itu Aziziyah eta nu kuari juara rauh jasa eta di mana eta mah di tungtung dunia jauh kuari mah nah Syekh Nawawi dipanggil aya keur ngaringkuk be rarasannya aing dipanggil dia bener bae Nawawi mohon maaf supaya ieu hujan eureun deui coba doa deui nah doa deui Rabbi gfir warham wali walidayya warhamma kama rabbayani shaghira Rabbi gfirli wali walidayya warhamma kama asmarat eureun cak urang Arab eta keneh doana heuh eta keneh teu hese naon hubunganana doa eta jeung hujan coba ge hayu dia tambah Rabbi gfir jauh jasa nah wali mah kos kitu tapi aya rahasia-rahasiana lu kukula pernah didongengkeun teh harita aya anu di bere doa aju katinggalin teh eta sarua bae Syekh Nawawi teh wali geus lamun dibere ku wali mah ulah sok nawar-nawar ulah tah eta wirid gua cenah hayang ka awewe tah baca eta baca padahal hubunganna jadi daekeun aju urang mangmang ieu mah jauh hubungan kana mahbubah mal manjur ulah asal dibere ku wali ya beres ya nah ieu kan murid thariqah teh nu hese ge nyana yakin teu bahwa urang teh guru nyana eta nu hese ge aya sakadar kadoleuna bagus-bagus bae mah lain kitu pan guru thariqah mah ngatak dek merena hese nyana yakin teu si ka aing bahwa aing mursyid mun cara guru thariqah teh mun cara teh mah lamun nyana encan yakin moal dibere moal aya sadunya nu mere moal aya guru thariqah kitu mun geus yakin karat mata kayak anu 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun tadi bere-bere. Zikir biasa mah tuh biasa bae ngan bertorikohna satungtung can yakin moal. Sebab naon? Engke nanyana can caya kumaha lamun kadeuleukeun teu salat misalna. Kadeuleukeun aurat, kadeuleukeun kan macam-macam. Ieu mah lain mursyid mal beres. Misalna kan guru toriko mah aya fana dan lain sebagainya. Kos aya 2 jelema panjang bae. Tungtung nama ayah hiji jelema sia lamun hayang jelema kudu neangan mutiara lamun geus kapanggiku jeung mutiara kakarak sia jadi jelema 2 jelema penafsiranana beda nu ieu mah nu pertama penafsiranna mutiara asli batu nu ieu mah mutiara makrifat beda jalan nu ieu mah tuh terus bae neangan ka laut neangan mutiara beda jalan nu ieu mah terus bae ka pesantren majelis taklim laporan 2 nana nu ieu mah mutiara asli nu ieu mah mawa makrifat kakarak padahal guru da eta keneh beda keyakinan beda datang tuh nu ieu mah yakinna bahwa nyana teh lantaran tatarina ge hayang dunia tafsiran nyana teangan mutiara beneran
nu ieu mah datangna lantaran hayang husul ilallah ketika teangan mutiara marifat. Jelema na eta kene mursyidna berbagai keyakinan murid nu datang beda engke bakal. Mantak di akhirat aya mursyid teh guru mursyid, muridna nu ieu ka neraka nu ieu ka surga. Mursyidna nyana kene. La ilaha illallah bareng. Tapi nu ieu ka surga, nu ieu ka neraka. Protes nu ka neraka. Masa sih guru kula eta kene dikira eta kene, tapi kok ieu kula mah ka neraka? Kakarak diproses panjang da dongeng nangke engke insyaallah mun ka umuran ku eta ieu mah wa umli lahum inna kaidi matin wa umli jeung bukula diserentekeun dingkekeun diakhirkeun teu disiksa di dunia dibohong brei ku dunia sebagai sidraj. Oh, horengan endek dicilakakeun alas cak Gusti Allah aing ngomong sanas tadrijuhum min haitsu la ya'lamun, bakal ditarik setik-setik. Eta adalah merupakan ucapan Allah, rencana Allah, sanas tadrijum setik-setik kuring bakal digeslekeun. Inna kaidi matin, sanjangan rencana aing panjang upaya aing kahayang aing dek di istidraj matin kuat ca nu bisa ngalawan aing moal bisa sia. Yahudi nu matak ngalawan kaum muslimin mukminin emang ku aing hendak digeslekeun ka neraka di istidraj inna kaidi batin. Nasrani nu matak keukeul bae ngalawan kaum mukminin emang nyana ku aing teh hendak dikanerakakeun inna kaidi matin. Rencana aing kuat nyana dikanerakakeun datang ke perang jeung mukminin. Kitu kene kiai-kiai anu ku aing hendak dicilakakeun. Quran aya di nyana, hadis aya di nyana, tapi ku aing deuk dicilakakeun. Inna kaidi matin di istidraj ku aing. Moal bisa kumaha nyana? Inna kaidi matin. Rencana aing panjang upaya aing kuat sa nu bisa ngalawan. Kunaon mah sok kitu nafsu nyana. Ketika jadi kiai asa jadi kiai, nafsu nyana. Ketika jadi kiai asa mulia, nafsu nyana. Ketika jadi kiai asa agung, nafsu nyana. Ketika jadi kiai asa jadi raja, ieu lah hijab. Cilaka nyana. Mata hayang diundang ku bupati, ku wali kota, ku gubernur. Kos kitu mah cilaka. Kumaha lamun urang teh hayang aja diundang, masalah. Aja cara dibere duit bermasalah.